Nu jelas lagi saya tulisanana di Lauhil Mahfuz per detik, per menit, per hari, per minggu, per bulan teh. Nu mentak rarempan besi urang dicabut nyawa, kabeneran urang keur boga tujuan lain aya dina ridho Allah. Urang keur kebeneran rekreasi hura-hura, keur kebeneran ulin teu pararugu di dinya, nyawa datang masyaallah. Ai kitu mah urang teh keur umrah, urang keur munggah haji, urang keur silaturahim atawa urang keur ngaji mah komo beuh. Haji Pendi cenah paeh. Di mana paena? Di lapangan bola. Keur naon? Keur mamaca. Aya mamaca di lapangan bola. Tah, eta kumaha maksudna? Yelah diperhitungkeun maksud urang lah, cek ulama geus kolot mah besi suul khotimah. Nauzubillah min zalik, geus kolot mah geus mendingan randapan diri urang teh beuh keur ngora teh baheula acak-acakan aing geus kolot kieu malah geus babalik ka Gusti Allah dibeakeun umur aing deuk pake ngabakti ka Gusti Allah. Pepeskeun tah tipi ganti lain bebeneran ganti teh lain ngeulati baheula nonton TV jasa kikieuna bae horengan kumaha lamun eta nonton TV teh ka itungna loba jasa aja poho ka Allah goflah teh ngaranna beuh beureunan ditimbang amal aing goflahna loba jasa ampura Gusti geus teh hayang-hayang umur geus kolot ti Gusti lah geus sampurakeun abdi Gusti baheula popohoan ka Gusti teh geus kolot pa kitu ulah haju boga rencana-rencana segala naik kuda di puncak dulu budak ngora make kacamata hidung, lepis hidung, kaos hidung, sepatu hidung, jurig berentah mah nurutan goblok berentah mah aki-aki tolol, aki-aki mau lakos gitu guys, bebejakan ini dan ini, orang malah jaga sekolot, guys satu orang merekreasi di harapan imah bayi. Ya, tuh aya warung urang ka warung mah ngahutang yuk. Lain tobat gedean hutang. Tah, jadi urang nyadarkeun diri anu bisa nyadarkeun ka diri urang kecuali urang. Anu karunyaeun ka awak urang kecuali urang. Karunyaan atuh awak urang teh jak kena bontot rokok bae ge. Panas seun kembang api bege panas kumo engke di akhirat masyaallah ulah coba-coba geus urang nyadarkeun diri urang ku urang nyadarkeun awak urang ku urang eueuh nu karunyaeun ka urang kecuali urang urang sadarkeun awak geus lawan nutur-nutur hawa nafsu malayang geus anggeus. Tah, etalah kunci kesuksesan yang akhirat adalah merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bersyukur minggu ieu orang bisa kumpul ngaji sakumaha biasa. Sanajan batur mah nu kakaler ka kidul kawetan ka kulon. Wallahu alam minggu hareup mah wallahu alam. Ieu mah minggu ieu beuleunan. Minggu ya bahwa orang alhamdulillah aduh boga rencana teh kiai isin aja minggu hari degaan ulah isin ka jelema mah ka Allah goblok ya isin mah isin ka kiai kos nyahueun bae cenah urang boga rencana ka Allah tolol ka aing mah sapira aing teh batal-batalkeun rencana-rencana
nunduk ke hotel geus ka booking hotel di Karangbolong batalkeun beuli hotel nabek tah mendingan ge urang ngobrol jeung Allah bae melalui bahasan ulama kadengena mah ieu teh bahasa ulama hasil ijma padahal ieu teh urang keur ngobrol jeung Allah Allah ngainstruksikeun pepencitan melalui Kangjeng Nabi diuraykeun ku para ulama dikitabkeun urang keur ngadengekeun urayan-urayan eta ieu teh keur ngobrol jeung Allah asli nama urang mantap kudu sopan tungkul baru keur ngobrol jeung Allah kan ulah robah-robah mun aya mah tihang nyedekeun kadinya tanggah ha cenah kieu bang urang geus ada nudutan tungtung mah beringas deui bae atuh masing-masing bae sih tu mana-mana na teh jelema anu sare bari ngaji teh kan sarua jeung kieu ngomong teh nyayomkeun kiai ya kiai kana ngocoprak bae aing mah aing ge dieu geus masing-masing bae teh pan jelema teu sopan teh goblok lah jatuh kaduluan ieu mah di luar leuwih teu sopan di luar mah tah mah leuwih biadab ambok tapi ulah kehalangan we hes bae masalah masalah tawangan ngomong doang teh mah itu benang ngomong sih kunaon hewan anu normal lain hewan boroan di leuweung di gunung lain hewan anu ngubrus hewan normal mun hayam-hayam kampung domba-domba kampung muning sapi onta nu biasa diangon sabihara-sabihari cara mencitna ieu tah zakatu kulli hayawanin qadara alaih ari cara mencit sakabeh hewan setiap hewan anu mampu dipencit lantaran normal lain boroan leuweung gunung lain nu musruk nu biasa we sabihara-sabihari nah carana teh eta adalah biqat'i kullil hulqumi megatkeun sakabeh hulqum jadi cara mencit hewan kulit teh kul jame teh jadi kulu pardin-pardin hewan naon bae manung ayam domba embe sapi munding kebo beda munding jeung kebo beda zaiti ai kebo mah orang lembur ai munding mah rada kota teh pokoknya setiap hewan anu mampu dipencit dengan normal cara mencitna nu sah biqat'i kullil hulqum megatkeun sakabeh hulqumna teh naon hulqum ai hulqum teh makhrajun napas ungguan bijil napas kaluar ka jerona ti koro mun urang mah hulqum wa antum hina idzin tanzurum wa antum hina idz baragatir ruhul hulqum ti koro
makhrajun napas. Nomor kedua mari biqati kullil hulqumi wal kullil mari. Naon mari? Mari teh huwa majrat ta'am nggon lempangna kadahara. Tah jadi dihayam tadi hayam aya hulkum tikoro. Aya mari nggon lempangna kadaharan beda. Ari hulkum mah makhrajun napas paranti kaluar asupna napas. Ari mari mah kaluar asupna kaluar nggon lempangna kadahar. Mantak mun hayam teh mun hayam cekel tah tungtung nu deukeut kana sirahna kana huluna pencet kahareukeun teh ta eta anu di tengah eta kaluar asupna eta nu kitu ngaranna mari ieu ta nu paranti kaluar asupna napas ieu ngaranna hulkum ta eta teh dipencet kahareukeun set keureut sakaligus geura ku urang geus ngumpul tadi hareup set ngumpul tinggal seret sakali kan pegat kabeh. Nah kuari mah dicontohan bae mun aya peso mah Haji Pendi urang pencit. Contoh doang mah contoh. Contoh. Hese kana mun teu dicontohan mah. Contohan. Nah harapkan lamun henteu dikaharepkeun eueuh masalah ngan pesona nu kudu di puter-puter kotok huluna ulah sirahna sirah ai ka kotok sirah ai ka jelema hulu eta kan tibalik tuh kitu gara tibalik aseupan. Aduh eta sirahna cekel cepeng sirahna beuh sopan jasa ka kotok be cepeng sirahna. Ati ai hulu sia teu make kopiah. Kumaha lalakona. Tah eta hese ngobrol jeung urang kampung mah hese. Hese. Mantap Jek Gus Dur teh Jek Gus Dur jelema teh teu persportif. Teu sportif Jek Gus Dur. Kumaha? Tah coba lamun aya kotok ngising. Kotok ngising. Nah, eta naon eta? Tai kotok. Nusa kotok, tai kotok karana. Jadi aku ini. Isuk pake eta isukna ngendog dirinya kotok. Eta naon eta? Endog cek eta. Nusa anu aing tolol teh. Buntur pisan bae. Aing ka endog lah di aku aing tai kotok mah. Piceun tai kotok. Eueuh nu ngaku tai kotok. Piceun cek eta. Isukna ngendog dirinya. Kok. Itu apa itu? Telur. Telur siapa? Saya aja. Goblok keluar ti bujur-bujur kotok eta kene. Tapi teu sportif ta eta pamarentah Indonesia teh kos kitu Cak Gus Dur. Cak Gus Dur teu sportif. Lu ngaku tai kotok wae piceun. Di kamasan kan ieu saya nu tai kotok piceun. Endog da bebeu. Bila perlu mun eueuh jelema mah di kantongan ku sorangan. Geus bae. Tah eta teh jelema hawak nu kos kitu. Atuh pasrahkeun deui ka kotok. Eta naon? Endog kotok. Bikeun deui ka kotok. Ya tok, ya sia tok ya. Eta jelema. Bisa ada maknana luhur. Maknana teh luhur. Kaluar ti bujur kotok eta kene tapi ketika nu teu bermanfaat bahkan izin jelema kabeh udah ngaku nu kotok bae kabeh tapi di mana aya manfaatna nu kotok ge di aku bae nu urang ribut malah eta mah kotok aing geus dog dage nu aing bunuh aing ribut hampir nyana gelut silih bunuh gara-gara endog kotok. Tapi itu mah tuh tai kotok eueuh nu silih bunuh. Oh, daek sia tak loh jang sia. Gus Dur bisa anda ya Allah, ya Rabbi tangis ayas Gus Dur. Ye hayam. Kemudian cekel kurang huluna mun masjid.
lantaran henteu dikahareukeun teu dikumpulkeun pesona B kurang nu seukeut digeresakeun lantaran lamun digeleserkeun kitu teh ngan hulkumna doang nu beunang puterkeun ka dieu belah katuh set belah kenca tah lamun geus putus kabeh zakatu kulli hayawanin qadaru alai biqati kullil hulkum ti corona pegat makhrajun nafas wal mari majratu amna pegat alah ya aya nu mencit kotok baheula di dieu ngaranna Haji Ayub Jawara mantan boga kotok jalak beureum dipencit ku nyana pegat hulkumna pegat marina pegat tapi eta kotok masih keneh sasada keneh masih kongkorong bari geus tapi biasa bae leumpang asana meureun kotok boga hizib dasor baheula teu pae itu buat kan punyana sajam 2 jam endahan babarengan jeung bikang teu kotok jago biasa bae gitu ya Allah anjingna geus seurian model kotok adu teh kos kitu kotok adu kan sok dipautan pale dijangka eta kejadian kotok adu dipencit sapoe sapeuting hirup teh ya dibawa kan ka dieu Abah. Waalaikumsalam. Jadi bawa kotok. Oh, geus dipencit tapi hirup bae kudu kumaha ieu? Manya kawan. Coba dikaharapkeun ka heueuh jadi ieu. Mari nangis pegat kabeh, hulkumna geus pegat kabeh pegat bae. Tapi masih kene kieu bae. Anu ukuranna kamari deuk ngadahar daging kotok eta teh eta daging hayam atuh teh jadi mencit deui nu sejen ya eta mah hirup bae nah eta kan lamun diangsongkeun ka urang ieu si kumaha hukumna kiai nu kos kieu tah ji cek urang can manggih ja kos kitu mah deuk dikumahakeun ieu mah geuning aduh ieu teh dipencit geus dipencit eta kumaha eta kan jarang terjadi tapi aya nu pasti aya sakali geresel pencit putus hulkum putus mari paeh biasa sama kos kitu ieu mah teu nah sakabate pencit deui bae pantes rek pan ulain teu meunang mencit 2 kali mencit anu ieu mah naukidan lantaran geus sah sama pencit coba naon dipencit sumpungkeun habak oh kitu cenah mencit 2 kali sote nu can sampurna disampurnakeun teu sah ieu awal geus sah mah nu kadua mah tah sakadar taukid ngaranna kada dengekeun bae pencit set nagolepak moal nangtungna tuh huluna geus eueuh eta boga ilmu kula keleutik tapi eta kula keleutik masyaallah. Pernah terjadi santri dipeti ngudangkeun kula. Udah, enak, kotok 1 geus ulah omong. Santri bisa aja terima kitu teh. Baheula mah kolongan. Cokot kudu. Aja bisa teh dek sasada deui bener biasa maling teh naon teh. Itu sasada tak kotok teh pan ditewak urang mah atuh kanyahoan pan kudu boga iman teh ya Allah tawadu eta kotok sasada beureun dan aya beureun parantina nyaho teh kieu nyaho ngan moal dibikeun kieu jadi pamalingan kabeh nyaho kula ge lamun kotok ditewak hayang ulah sasada ya tak kecil jadi lain surat ayu sama tareka make anu set kadiekeun set moal sasada naon teh moal dibekeun ku ayeuna
sial tungtung mah mungkin bencana nek cobaan kanu sorangan kan kanu tatangga isukna sih aya anti da ulah sasada babari pokoknya nyokot di dapur ka dieu geus cekal moal sasada ka jeung buku mah ge tah mun hayang ilmu eta mere ka aing sia ilmu pantamah tuh itu 10 gram lah aduh aya parantina dah cokot ku jana pencit peti pencit nangtung deui cokot nangtung deui teh motok kalau ngomong nya teh mikir hendak sorot lah make baterai disorot kakarak ieuna doang nu pegang ieuna encan karak kendasa etik doang ngomongnya kok ini pencit cek jangan teh lain masalah lo omong isatan lah kuno kada masalah pencit aju terus jalalar belum henteu embung aing mah mencit 2 kali kos masalah mencit 2 kali ge nu teu meunang lamun leumpang ieu mah kancan leumpang sia bisaan bae sia tas antri nyin hukum sorangan goblok atuh pencit 2 kali desa ya kayahoan nya barang langtung bae kieu tah korenganan ieu encan pegat urat marina eta sih ada urang mencit kotok cit embe ge sarua cit embe nu parah mah waktu korban teh pernah terjadi sapi Australia nu beude teh ipecit set kurang hebat beureun tanagana kurang hebat anu nyekelanana pan aya ke aturan-aturanna di dieu akhirna begitu diangkat set hudang sapi korenganan encan selesai kakarak hulkumna doang marina encan batu sapi lempang bae biasa gitu bener laporan ka kula di perumahan bagaimana cenah tuh Pak Kiai ada sapi gini gitu siapa yang motongnya si anu gitu haram waduh sayang amat ya Kiai ya itu bukan masalah sayangi haram nggak boleh harus sekaligus nyana kayak gede bae tuh sama pae bangkar pae mah pae bae ngan pisah bae bangkar diarintip tah ku tukang padang beureun mun eueuh dicokot bae nyana mah waktu dicacang besi dicokot ku restoran-restoran terjadi eta ya Allah ya Rabb tak hati-hati mencit ya wa zakatu kulli hayawan qadaru alai bi qat'i kullil hulqum megatkeun sakabeh ulah aya anu tersisa sakabeh hulqumna nyaeta enggon kaluarna napas wal maris sakabeh marina wa majratam enggon lempangna kadaharan kudu pegat kabeh sing hade nu mantek pepecitan teh nya urang perhatikeun besi ieu pepencitan urang teu sah adapun eta membaca bismillah sunah ngadep kiblat sunah eta tan wajibna mata megatkeun hulkum jeung marina wa yastahabu qatul wadajaini jeung disunahkeun megatkeun dua otot ieu mawahuma irqan nipisab teh unuki dua otot anu aya dina latar pundukna di pundukna teh kieu tadi dieu kapan aya urat dua eta mah nu kos kitu ngaranna wadajaen dua urat nu aya di tukang di dieu tah dua urat gede malah mah anu aya dina latar dua guluna beheungna di dieu ai tadi makan di dieu set ieu hulkumna di dieu mari ieu mah di dieu
eta teu kudu pegat mah masalah ngan sunah dipegatkeun ka Abah mantak tak tadi kula dipagaan tak ku Abah kieu cenah teh mencet kotok kieu cekel tah huluna tah tah ieu beunna tah kadieun kabeh geura jeung tukang-tukang na kurang maksudnya ka hareupeun deui pencet dipagahan tah ieu tah otot deui na cenah ka hareukeun set dikumpul kabeh geus pokona kieu ku hari mah ieu balik ngaji iya siapa sok ngaji sendiri harese aing mah bunga murid nararakal jasa lain maksudnya datang ke imah marawa kotok hiji saurang hiji ka imah maksudnya belajar mencit kayak di pencit ada kotokna beten dan di dieu belajar mencit mulai mencit kotok geus belajar di Abah mantak sok digrokeun teh ku ibu teh almarhumah grokeun nah mencit kotok oh ya geus dipagahan set babari pencet gitu ti Abah eta kahareupeun set bisa sekaligus sekali lamun henteu beunang kabeh otomatis puterkeun set mun teu kapanggih engke ge paregat kabeh nah eta mah sakadar sunah wadajaen anu wajibna mah hulkum jeung marina adapun wadajaen dua urat anu aya di tukang di dieu eta mah ngan sakadar sunah teu jauh masalah ngan sunah dikahareukeun sat eta puterkeun tinggal malah mah aya nu muter jasa kabeh gitu tah tinggal eta doang tah naonna karang-karangna tinggal beuheung geus kitu teu kudu kitu jadi lamun urang geus diajar mah set geus kan beres nah Suwala tabahu lamun aya jelema mencit hayawan hayam misalna mencitna teh min qapahu ti ara tukangna haju teu dilanjutkeun ka arah hareupna mencit kotok di tukangna lain di hareupna tukangna bae gitu doraka atuh nu kudu dipegatkeun nu hareupna kunaon anu tukang doraka aso nah geus pain asrama kalamun gegeran si jelema teh kana ngalanjutkeun pepencitanana kemudian kumanehanana disempingkeun dipegatkeun hulkum jeung marina dalam keayaan aya keneh hayatun mustaqirohna atuh halal aya jelema mencit kotok di tukangna eta kapan tambah lain paranti mencit tukang tamah nah dilepaskan misalnya can dipencit eta kotok teh lamun kurang ketinggali jeng eta mah tukangna pencit deui lain pencit deui emang eta mencan ngaran mencit mah lantaran di tukangna tak kurang kadeuleu ieu kotok teh ieu encan ka pencit gegeraan kurang hareupna hulkum jeung marina begitu dipencit gagelep pakene atau muncrat kene tanda aya hayat mustaqirohan getina muncrat kene aya hayat mustaqirohan halal tapi lamun kieu mah pencit tukangna dipencit set atuh kotokan yang ngaran di lukaan mah kan teu kebal golean kadeul ieu mencit kotok ieu ai atuh sih mencit di tukangna coba goblok sih mencit coba hareup nah tuh mencit mah tah ieu tah
Coba kadang-kadang peso dipencit, gadiakeun deui geus ngaleh-leh kotokna. Begitu ku urang dipencit, getih geus teu mancer atawa geus teu kekelepekan, bangke eta mah. Bangke. Naon bedana jeung kieu? Ya embe ku urang teh ku ari di sumpungan sukuna. Beda, anaon kata beda tapi akur. Ku ari mah embe di sumpungan we sukuna. Ya, pencit ku aing mah tuh sukuna ye, sukuna. Embe normal ieu mah. Embe kan pincrang. Aya nu kuat, teteh embe teh mun tatanya sering wiridan meureun kuat. Lamun embe nambe kampung malah tadina sakola sanawiyah meureun embena teu pernah wiridan kan teu kuat daya tubuh teu kuat ya gagolepan pencit cek urang teh atuh eta be hook karunya pencit urang ternyata getihna geus teu muncrat nyanana geus teu ngagelepek bangke. Tapi lamun begitu di sumpungan sukuna lembangnya data pincang. Ya otomatis kebal mah kalau keluar getih ya ngaleh-leh. Apalagi kurang pencit. Begitu dipencit. Masih muncrat, aya hayat mustaqirohan berarti didinya. Aya hayat mustaqirohan. Pencitna atau galepek halal tuh ya mantak aku rejeng naon karana katabrak aya kotor katabrak motor zuat ulah waka dipencit tutupan heula sebab eta besi kagusur ku eta gara-gara eta paeh geus tutupan buka pencit geus ngaleh-leh getihna geus teu mancer dibalangkeun cicing we bangke. Namun ku urang dipencit teu mancer keneh tetep kekelepekan. Halah. Dahar teh ka tatangga imam bu. Ye Pak semua kitu. Aing besi tah mang berarti teh budak teh. Mang tah. Ieu kotok dibikeun ka kula. Emang kudan katabrak aja dipencit. Aya hayat mustaqirohan ge aya mancer pan dibikeun henteu lah jeung ente bae ji babarengan ju urang da embung mang teh jelewat bangun mun normal mah nya ge beuki nah ulah mang ulah geus set aya hayat mustaqirohan teh artina masih hirup normal tandana mancer atawa robah-robah gegelepekan tah geus lamun dipencit tukangna encan kaasup mencit geus kesimpulanana lamun aya jelema mencit kotok tukangna di dieuna ju teu paeh pencit deui lain pencit teh emang encan kaasup mencit lain mencit 2 kali ulah soteh mencit 2 kali engke dihareup bakal dicaritakeun mun dipencit dihareup bencit dihareup sakali set ngagelepek atawa pesona tumpul atawa geus disangka geus sempurna lepas barang di deuleu encan rapi pencit deui 2 kali bangke teu meunang mencit 2 kali kecuali ganti peso teh kieu kodok ya je manteu teu rap sia merek peso aing lain seukeut itu peso tarangau goblok gadeukeun peso nu seukeutna ieu ulah waka diangkat nu peso ieu tah ulah waka diangkat gadeukeun pesona gadeukeun tah peso ka dieu geus heula set karak angkat karak ieu lamun kieu peso pan ieu teu teurak ieu ih mana bicara nyokot teh ka dieu teu beurang tata cara mencit Masya Allah abe halal itu abe halal hararese jasa ieu aduh mantak ulah dibikeun ka budak besi budak can nyahoeun mencit ulah dibikeun mencit kotok anu lilinieun atuh lilinieun mah pun boro-boro mencit kotok ngasupkeun kana jarum kan kikieuhan bae teh
teu bisa badak cek kolot baheula mah lamun sia lilinieun nyekel nyai ge. Kolot baheula eta. Baheula kan loba nyai tadi mah di mah cekel ku sia set kieu-kieu. Cekel kuno kenca. Sok geura. Capoe dua poe moal lilinieun eta tarekah kolot. Masyaallah. Mana kieu lilinieun mah pan kieu. Naning lini beneran jeung lilinian. Ya kalau nyai. Pak bisa ngasupkeun benang. Tah komo mencet kotok mah nya. Ulah. Jadi kudu normal. Sakali deui. Mun we jelema mencit hewan misalna hayam dipencit dina tonggongna hartina belah tukangna eta tencan kasup mencit lamun teh mah kotok dilepaskeun haju katingali kurang bohewel teu bohewel eta bahasa urang mana teu bohewel jadi kadeuleu kurang wah ieu luka ieu bohewel teh parah. Nah, gegeraan kurang dipencit deui, dipegatkeun hulkum jeung barina. Aya keneh hayat mustaqirohan. Tanda aya keneh hayat mustaqiroh, mancer keneh. Tanda aya hayat mustaqiroh, gegelepekan. Allah. Wa illa fala. Lamun henteu aya hayat mustaqirohan. Kayak nih, begitu kurang katingali ayam bohewel tukangna tawa domba pencet kurang deh dipegatkeun hulkum jeung marina ternyata ieu getihna teh geus teu mancer geus ngeclak atawa geus teu robah sama sekali kalah eta mah teu halal bangke ngaranna. Wa kadzalika khalus sikinin bi uzunni salabin kitu keneh termasuk kana taat ngasupkeun sikin ngasupkeun pesok kana ceuli careuh diasupkeun pesok kana ceuli careuh. Nah ieu ge sarua bae teu halal dukos kitu sebab lain pepencitan bias. Wa yusanu wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Wallahu a'lamu bimaradi khul ngalap sirah Muhammad min amwalihim saking pirang-pirang hartane qaumun akharun sadaqatan sadaq tatahirum kang nyucikeun ya sadaqahum in qaumun akharun wa tuzakihim
ngebersihkeun ya sedekah in qaumun akharun biha kalawan sedekah min dzunubihim saking pirang-pirang dosana ya kaum fa akhadha maka ngalap ya kanjeng Nabi suruh samwalihim ing sepertelu pirang-pirang hartane kaum wa tasaddaqalan yadakokeun ya kanjeng Nabi biha kalawan suruh samwalihim wasalli lan ngadua sira Muhammad alaihim ingatase kaum ay ud'u lahum tegas ngaduakeun sira Muhammad lahum kadaka inna salataka in satuhuna doa sira sakanun iku nentremkeun iku nenangkeun rahmatun tegese rahmat lahum kadua kaum wa gilalan den ucapkeun apa tumaninatun yaiku ketenangan biqabuli taubatihim kalawan den terima tobatte ya qaumun akhar wallahu lam Gusti Allah sami'u iku kang maha ngarung alim tur kang maha urip alam ya'lamu anna Allah yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa-t-tawwabur rahim wallahu a'lamu bimaradi alam ya'lamu anna tawara wa ruhya qaumun akharun anna Allah insatun Gusti Allah Allah yaqbalu iku narima ya Allah taubata ing taubate an ibadi saking pirang-pirang hambane Allah wa yaqdulan narima ya Allah yaqbalu gese narima ya Allah sadaqatin sakih sadaqan Allah lan ing satun Allah wa Allah tawwab iku kang sangat menerima tobat ala ibadi ngatas pirang-pirang hambane Allah dikabuli taubatihim kalawan dan terima taubat ibad ar-rahim turkang ngolas bihim kalawan ibad wal istifham lan istifham lit taqrir kumedakeun kada taqrir wal qasdu bihi lan utawi kang den sejabi kalawan istifham tahijuhum ila taubati was shadaqati iku ngagerakeun kaum mari tobat lan sedekah tobat lan sedekah ngalanjutkeun caritaan para munafikin anu kamari geus dicaritakeun aya munafik para munafikin badawi lemburan leuweungan aya munafikin kotaan wa mimman haulakum minal arabi munafiqun leuweungan aya deui kotaan urang kota wa min ahlil madinati madu ala nifaq wah haram munafik datang ka ayeuna urang lembur loba munafikin orang kota ngajabret sigana we hungkul malah lancrit kopeahna bajuna bararagus soregana di kolbuna munafik ya Allah ya Rabb Gusti Allah bahkan aya sebahagian sahabat anu ketika Kangjeng Nabi perang Tabuknya na teu milu nu mantak teu milu teh lantaran kabong broy ku urusan dunia teh teu kaburu ngalaksanakeun perang beserta Kangjeng Nabi padahal waktu perang Badar mamilu
Padahal perang-perang nu lain munafik saha eta teh nu kamari teh abdi lubana jeung rekan-rekanna tiluan ceuk sakaol mah 7 anu maranehanana langsung ketika Kangjeng Nabi katingali bendueunana teh dianggap munafik atuh disambarutkeun rempan teu meunang pangampura ti Gusti Allah abdi lubana jeung rekan-rekanna teh manehanana langsung datang ka Masjid Madinah nalian maneh nalian di tihang maksudna naon hayang langsung ku Gusti Allah hayang langsung dibuka ku Kangjeng Nabi bahwanya nama janten munafik sakadar ieu we kabongbroy ku dunya teu kaburu ayeuna perang mokos kitu meureun di urang ge ambalaya teu kaburu berjamaah lantaran ngurusan motor teu kaburu ngaji lantaran ngurusan mobil teu kaburu beribadahan peribahan komo mun carita tahajud mah nu kaburu hiji-hiji aca teu kaburu tahajud mah eta kapaeh eungat ngadenge tahajud teh nyaho ngaran teh nyaho rupa aduh teu kaburu urang teh eta naon teh nu badag teu kaburu teh ku berbagai urusanana urusan lah teu pira aya sakalina hudang ti penting teh sakumaha di mana ieu si dunia aya keneh teh leng-lengan insyaallah cak batur jara tahajud tentrem aing mah puyeng salah tak kiai cekeun cenah tentrem ja puyeng teu kadeuleu malah nanya-nya ka pamajikan aing sing ngareupna naon Kak ya aing diuk nya ngarepan je Kak geus ka ulah tahajud Kak Kakak stres Kak aing nya hareup mana teu nyawa arah apo budak bapak tahajud datang ka teu nyawa arah sagala sakalina tahajud haju kobona bang hees ti isuk datang ka zohor di zohor datang ka asar Kak peusing ge ti lo kieu-kieu teuing Kak aya ge cenah anu sok hees bae mah ja peusing lalu omong ge kana aing puyeng ke penting di tahajud diulah ka ulah tahajud dunia ajur kakak tahajud pasar sepi majelis sepi gara-gara tahajud tahajud maka ke pasar biasa ke majelis biasa ya maka kamu menjadi imam Jumat mah peret sama Jumat gara-gara tahajud teu kuatir aya naon tadi diri urang aya naon tadi diri urang ulah ka wali heulanan ulah ka para solihin heulanan jabejana mang anu ja kiai anu basering tahajud ja biasa bae kok diri urang teu kuateun tahajud aya naon si daharna baakur ja minum nama akur bahkan lobaan urang bawa tapi kok teu kuateun ieu tah aya reged-reged aya di awak urang datang ke urang mah lamun teu tahajud teu boga pikiranna naon biasa bae pan anu biasa tahajud bae lamun penting teu tahajud teh ngalamun bae Kak kunaon bangun ngalamun bae aduh aya naon ya keur penting teh tahajud geus lah kan geus bae kae isu penting tahajud deui lain kitu pan poe mah teu bisa balik deui neng beuh penting tadi kakak teh tahajud meureun engke di akhirat tulisanana teu penting eta teh kosong aduh kakaknya bingung batur mah kan datang ka kos kitu urang mah datang ka kuari teu boga pikiran kos kitu kadena aing keur penting teu hudang alhamdulillah cenghar oh mun hudang mah aing leuleus nuhun ka Gusti goblok da coba eta aturan hadena ge ya Allah ya Rabb jauh jasa tah ieu kan nyana kitu nalian maneh eta mapan wa qaumun akharuna anu i'tarafu bi dzunubihim khalatu amalan shaliha wa akhar sayyi'a gara walai munafik nyana mangan sakadar ngaku berdosa nyamperkeun amal soleh jeung amal kurang bagus
lantaran tadina teh kabombroy ku urusan-urusan dunia. Asallahu ayatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Ngalian maneh nyana di masjid salat. Ayeuna aya tah kanjeung langsung ka engku. Jam 3 seserian. Aya naon tuan ku seserian? Allah ngahampura ka abdi lubanah jeung rekan-rekan. Alhamdulillah. Meunang teu kula ngabejaan kedatun teh naon ngabejaan malos ka ditu. Di isuk ge bakal dibejaan ku kalau henteu kula mah karunya bae nyana geus kieu bae ditihang teh hayang menta pangampura ti Gusti Allah. Encan aya keneh bae Gusti encan. Sok atuh jam 3 keneh gegeran bae. Abdi lubanah Gusti seserian tadi di imah kaula. Aya naon? Allah geus ngahampura ka anjeun teh geus kula bukanya moal ulah dibuka ku sasaha cek cenah ieu mah kecuali langsung ku Kanjeng Rasul dibukana ulah aya nu muka ulah ieu mah geus lamun bener-bener ieu diampura Kanjeng Rasul langsung nu mukana masyaallah kan Kanjeng Rasul subuh kadinya senyum-senyum manehanana tungkul nah langsung dibuka ku Kanjeng bari diomong bahwa anjeun menang pangampura ti Gusti Allah senyum seri tetami ngeletek bae di jero hate jang tebusanana kumaha langsung beres salat subuh isuk-isuk menghadap Ya Rasulullah hadhihi amwaluna allati khalafatna anka khulha fatasaddaq biha wa tahhir wastaghfir lana Gusti Rasul ieu harta abdi anu ngaganggu kana teu milu abdi perang teh ieu harta abdi ieu nyanggakeun sadayana nyagakeun ka Gusti ieu harta anu ngaganggu kana keberangkatan abdi perang gara-gara ieu ku ayana sakitu mangga bae sodakohkeun ku Gusti ka saha bae bersihkeun diri abdi tang mentakeun hampura doakeun abdi tah ieu harta cek Gusti Rasul ma umirtu an akhudha min amwalikum sayan kaulah henteu dititah setik ketika can nyokot harta atuh urusan hampura mampura urusan Allah urusan harta mah urusan harta nu maneh lamun datang jelema ka urang Waalaikumsalam mawa sakarung duit naon eta ieu duit ieu mah geus cokot bae nu ngaganggu kana salat-salat abdi jeung ieu mah geus bae tah sedekah-sedekahkeun je aya keneh teh eueuh urang mah goblok kiai tolol tah urang mah mun bisa mah 2 karung ulah sakarung eueuh perintah eueuhna naon ai Kanjeng Rasul pan keheula cek Kanjeng Rasul moal sambarangan sebab kaula henteu dititah nyokot kos kieu ma umirtu an akhudha min amwalikum syai'an henteu dititah nyokot harta urusan tobat bae dan keula maka turunlah ayat khul min amwalihim shadaqah ya Allah turun malaikat Jibril mau ayat ya. Muhammad khud cokot ku anjeun min amwalihim ti harta-hartana eta kaum nu tadi abi lubanah beserta rekan jadikan sebagai sedekah tutahhiruhum wa tuzakihim biha anu bisa ngabersihan dirina nyucikeun dirina wassalli alaihim doakeun marehna butuh doa lantaran inna sholataka sakanul lahum doa anjeun teh ngajadikeun katentreman ketenangan jang maranehanana instruksi langsung di Gusti Allah bantak cek Kanjeng gade cek Kanjeng teh aya instruksi ku Gusti Allah kudu dicokot ngan dicokotna sulusa amwalihi seperti lu berarti lain zakat zakat mah kapan lain kitu ieu mah dicokot teh seperti luna disodakohkeun ku Kanjeng jangan bersihan dirina anu tatadina manehanana
api lain anu tadina aplen anu tadina tenang-tenang nu tadina goplah nah ieu dicokot seperti lina jang ngabersihan dirina tuh batak urang ge jang ngabersihkeun diri teh sodako loba jelema nu muriang parah dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager nah meureun aya sesuatu di dirina sodakoh jadi cager teu saeutik teh jelema nu kos kitu entah tadi ieu pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep bae pusing bae sodakoh cager urang mah teu percaya sih cenah kiai ya kunaon hiji awak di galuse bae maju nomor kedua puyeng bae penyakit ka dokter mah geus cetek dokter eueuh panyakitan geus dirongsen sagala geus di USG masih mah atuh meureun hamil geus cenah kiai ieu tentu teu cager-cager obat oh geus bae atuh geus kitu mah sedekah ya geus sedekah insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha jadi doakeun lah datang di hareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya kunaon aing mental jampe ka nyana minta didoakeun kita sedekah dasarna teh mah kiai bloon ye kita sedekah teh bloon bedak ya Allah ya Rabbi aya jelema jelema pelit kan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur ingat ka dongeng abah bae dongeng abah teh kan aya jelema boga gudang barang sok dipalingan bae ku jelema teh geus ka ahli hikmat geus make herder geus dipalingan keneh bae tah ieu kumaha ieu carana bebejakan ka abah ih jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dipalingan bae teh beres-beres ya Allah ya Rabbi geus make centeng satpam herder tapi tetep bae maling bisaan jasa cakeun geus deui kos kitu mah ulah deui cara sedekah bae sedekahna ka dinya bae ka urang dinya sedekah insyaallah mah toh kiai kurang kumaha ih hayu geura ge sedekah insyaallah mah dilaksanakeun da punyana sedekah kayak saminggu deui ka dieu sedekah bener bae hebat jelema datang dah dek maling sianya dek maling nu pahajinya ya goblok lamun sia dek maling ya aing padahal dihanteun naon henteu padahal mah ngadibereji samsu doang tapi kan kabeuli eta jelema awas ya geura maling nu pahaji ya aing kalang dadana dititah henteu naon henteu tah sedekah teh manjur tah mah kabur atuh deuk maling teh meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh sia deuk ka mana sia lontar-lontar kadinya deuk naik sia ka luhur jalan tukang deuk malingnya goblok sia yo ye aing tatanggana ye lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna teh cak pamalingan pun jadi kos kieu tuh ya tuh eta gara-gara sedekah coba lamun teu sedekah sia deuk ka mana maling taling abak ye eta sedekah teh kos kitu taling enggak sanggup jawab aing emang kunaon si pelit eta sedekah teh nyat paman sorangan eta abah teh dongeng abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka